Bismillahirrahmanirrahim. Pabadala terus ngagantikeun saha alladzina jalma-jalma dolamu anu pada dolim ieu jalma-jalma minhum ti itu Bani Israil kaulan kalawan ucapan goiroladi lian anu kila diucapkeun ieu ladilahum ka eta Bani Israil. Paqalu mangka ngucap itu Bani Israil kabeh habatun lapad habatun ari pamenta abdi sadaya pisa'rotin eta sisikian dina jinis gandum. Wadahalu jeung asup Bani Israil yajhapuna bari ngesod kabeh ala astahihim kana pirang-pirang biridna itu kaum anu dolim. Paangjalna ala astahihim kana pirang-pirang biridna itu ladina dolamu. Paangjalna mangka nurunkeun kaula nu agung ala ladina ka jalma-jalma dolamu anu pada dolim ieu jalma-jalma pihi eta tetep dina lapad wad udhahiri wa pihi eta tetep dina lapad aladina dolamu wad udhahiri ari nyimpen lapad dohir mau di al-mudmari dina tempat domir. Mubalaghatan karena ngabangetkeun pitakbihi dina milang-milang gorengna. Pitakbihi sa'nihim dina milang-milang gorengna tingkahna eta alladzina dolamu. Rijan kana siksaan adaban tegasna siksa ta'una panyakit ta'un minas samai ti langit bima kusabab perkara kanu bukti allazina dalamu yabsukuna eta anu pasek kabeh bisa babi piskihim kusabab pasekna allazina dalamu ai hurujihim tegasna kaluar eta allazina antaati tina taat tina taat pahala kamangka ruksak minhum ti golongan alladzina dolamu pisaatin dina sajongjongan atana pisaatin dina jero sajam sabuna naon sabuna 70 naonana alpan rebuna au aqalu ata leuwih saeutik. Adkur jeung kudu inget anjeun idistasqa tatkala nyuprih cai saha Musa Nabi Musa ayatolaba sukya ayatolaba tegasna nyuprih Nabi Musa asukya kana panyirang li kaumihi pikeun kaumna Nabi Musa waqad atisu nyata teman-teman geus haus atanapi geus dahaga ieu kaum piti dina sampalan. Akulna mangka ngucap kaula anu agung idrib kudu neunggeulkeun anjeun Musa biasoka kalawan itek anjeun alhajaro kana batu wahwa jeung ari ieu batu atanapi wahwa jeung ari ieu hajar ala di eta batu paro bisau anu mabur ieu batu paro bisau anu mabur ieu batu bihi kalawan mawa baju Nabi Musa. Kopi pun anu hampang ieu batu marobiun tur anu masagi ieu batu karo si rojuli seperti sirahna jalma lalaki rukhomun tur barolong ieu batu au kadanun atawa anu hipu padorobahu mangka mukul Musa tanapi mangka neunggeul Musa kana eta batu. Pangpajarot terus mancer ing sakot tegasna beula wasalat jeung ngucur minhu tina eta batu naon isnata asarota 12 naonana ainan sumber caina bi'adadil asbati kalawan sabing bilangan pirang-pirang turunan. Qad alima teman-teman geus nyaho saha kuluun nasi saban-saban jalma
Sibati tegasna katurunan minhum ti Bani Israil. Masrobahum kana tempat nginumna eta kulu unasin. Mau diasur bihim kana tempat panginumanana. Pala yasrokuhu mangka henteu nyampuran ka sibati minhum pihi dina masrobahum saha goiruhum liana asbat. Wakulna jeung ngucap kaula nu agung lahum ka eta kulunasin ulu pek ngadahar aranjeun kabeh wasrobu jeung pek ngarinum aranjeun kabeh mirizkillahi tina rizkina Allah wala ta'sau jeung ulah gawe karuksakan aranjeun kabeh fil ardi di bumi mufsidina bari nyieun karuksakan kabeh halun eta jadi hal muakidatun anu naukidan li amiliha kana amilna hal min asa di alap tina lapad asa bikasri kalawan kasrahna al mumasalati anu dicecekan tilu absada tegasna ngaruksak. Wa iz qultum jeung tatkala ngucap aranjeun kabeh ya Musa hai Musa lanas biroh henteu sabar kaula sadaya ala ta'amin netepan kana hiji kadaharan ainauin tegasna hiji rupa minhu tina ta'am wahidin anu sahiji wa jeung ari wahid almanu eta manna wasalwa jeung salwa padu mangka ngadoa anjeun lana pikeun kaula sadaya robbaka ka pangeran anjeun yukhrij muga ngaluarkeun Allah lana pikeun kaula sadaya sayan kana hiji perkara mimma tina perkara tumbitu anu ngabijilkeun naon al ardu bumi min ari min lil bayani min lil bayan min bakliha tina sayuranana bumi wa kisahia jeung bangsa bontengna ardun wa pumiha jeung gandrungna ardun hintotiha tegasna gandrungna ardun wa adasiha jeung kacang adasna ardun wa basoliha jeung bawangna ardun. Qala ngadau Allah lahum ka Bani Israil atas tabdiluna nah nyupri pangganti aranjeun kabeh aladi kana anu huwa ari ladi adna eta leuwih handap ai akhosu tegasna leuwih hina biladi kalawan perkara anu huwa ari ladi khairun eta leuwih alus asrofu leuwih mulia ai tegasna atakhudunahu asrofu leuwih mulia ai atakhudunahu tegasna ngalap aranjeun kabeh badalahu gagantina huwa khair wal hamjatu jeung ari hamjah lil inkar wal hamjatu jeung ari hamjah istifham lil ingkari eta pikeun ingkar pa abau mangka mungpang ieu Bani Israil ayarji'un kana yen balik ieu Bani Israil pada terus ngadoa Musa Allah taala ka Allah taala pakola taala mangka ngadau Allah taala ihbitu kudu tumurun teman aranjeun kabeh angjalu tegasna turun aranjeun kabeh Misron ka kota Mesir minal amsori tina pirang-pirang kota pa inalakum mangka sanyana eta tetepikeun aranjeun kabeh bihi dina eta Misron ma'ari perkara sa'altum anu menta aranjeun kabeh minana bati tina pirang-pirang jajadian waduribat jeung dijadikeun tegasna ju'ilat dijadikeun alaihim ka eta Banu Israil naon adilatu kahinaan adulu tegasna kahinaan wal hawanu jeung kahinaan wal maskanatu jeung kamiskinan ai tegasna asrul pakri tegasna tapak pakir minas sukuni di alap tina lapad as-sukuni
wal hijyi jeung hina pahya mangkari maskanah lajimatun eta lazim lahum ka urang Bani Israil wa ing kanu sanajan bukti ieu Bani Israil agnia eta beunghar lujuma dirhami saperti tumetepna dirham al madrumi anu dicitak lisikatihi kana capana dirham wabau jeung pada balik kabeh roja'u tegasna balik ieu Bani Israil bigodobin mawa bebendu minallahi ti Allah dalika ari itu duribat alaihim ilaih ay adorbu tegasna ngajadikeun wal godobu jeung bendu bi anahum ku sabab sanyana itu Bani Israil ay bisababin tegasna ku sabab annahum sanyana itu Bani Israil anu bukti itu Bani Israil yakpurna eta pada kupur kabeh bi ayatillahi kana pirang-pirang ayatna Allah wa yaktuluna jeung maihan kabeh anabina ka pirang-pirang nabi Zakaria seperti ka Nabi Zakaria wa Yahya jeung Nabi Yahya bigoril haq kalawan lain hak ai dulman tegasna kalawan dolim dalika ari yakpuruna ilaih bima kusabab perkara asau maksiat ieu Bani Israil wa kanu jeung bukti ieu Bani Israil ya'taduna eta anu pada ngaliwat batas yatahawajuna tegasna ngaliwat itu Bani Israil al-hada kana patokan Allah bil ma'asi dina pirang-pirang maksiat wa qararahu jeung ngabulak balik Allah kana lapat dalika bima asau li ta'kidi pikeun naukidan